warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bina sepuh sadayana, kiwari insyaallah grup Sunda Galuh baris mintonkeun kaparigelan upacara adat mapag panganten pameget sejadi kawitan. Nyanggakeun safulkaneun wilujeng nyatsen. Anak kauna kemana ieu lengser tinggal keberadaan unjuk sepatu wana tanggung ponan panyawur paduka dopi maksa aya pikasana agan uang mual bade baha uang mual bade izin sila bengkok silma wasayong laksanakeun panjen bismillah paduka bujeng ingat keput margani bulan agak larapati kasangakeun waya ayeuna purna laksanakeun pancen di kaula wa anu kagilut ulah ditu anu ngalut ka bandareun anu ngamat-ngamat jatang pinang teh eta teh panana kaula wa jakeun karan jeulawa dikumul di dia ina pisang unjuk sumahan was jami yang manjen tugas saya paduka.
Wilujeng gelis kasep pokoknya aku aki doakeun sing janten keluarga sakinah mawaddah sareng warahmah amin 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 tapi asa kesepian ieu ibu-ibu ada yang melihat si bebek si ayam aku my darling oh I love you bebek dimanakah kau berada bebek bebek kesini sayangku kesini bebek sambung enakeun wae nya sabah geus ulang loba heureuyna urang kakaulan urang bagiakeun ieu raja sabaratu kita seharian siapnya kita joget ya yuk sar karena inahong jaipongan banyak kapayun kami bos Rahel diangkut di payungnya gua abah dapu goge gogo bos Cibungu
Din, tahan na sakadang. Dugi kalabat. Mohon. Lain sekali anjen teh pulang. Cepeng tahan lah sekedar. Di jurung maksud nu tantu, dijajak maksud nu nyata, diiring kuning bali, disarangan kuyang mana. Ngalangkah nyandang niat nu utama, lumpahan kudrat ilahi, indung penting nu bimbingan, reep hideung nu mengeupeunana, mega bodas nu ngahalangan, kiwari sakedep netra, nyingrai beras jadi caan, jadi ciri nu mandiri, jadi tanda nu biasa, pita waganteng mahalangan, ayeuna kalayan widi ti pihak istri lastra pegah sampurna. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga gunting kita. Alhamdulillah tahannya teteh nu kasep Raspati parantos mugi di payunan urang tampi ku asih urang kembang kalungan kembang tawi